bingung ya teh gitu. Penuh hutang loba bisa rugi mah. Loba nu nagih. Maksud uing ka dieu teh pan nganter naon kita ngajak nganter mana teh. Sugan be atuh tadi nama uing teh hayang kadinya tak pajar batur cenah dina tangkap kadu teh. Pajar sok kamarerean cenah. Sugan be atuh pedah batur ge heueuh sok mareunang pan kamari ge pajar aya nu meunang cenah kamari. 28 juta bang. Obat angkat tapi dia nggak ada tanggal kado. Sugan be atuh, hah? Lah atuh ayeuna mah cong ngajaran we urang. Kayaknya yuk, cong ka ditu yuk. Ayo, cong ka ditu cong ngajaran we urang mah. Ceun motor mah di dieu moal naon ieu. Mana naon ieu urang mah. Pokona mah cong ajaran we dit pokona mah kumaha engke we pokona mah carita nama sugan be atuh dibere. Opat angka atuh lumayan. Ayo gua menang opat angka ge panet tambahan lah kitu engke. Gampang maneh pan dibere ku urang ge menang mah 8 juta. Atuh ulah masangna ulah meneh 2000, 5000 ami langsung. Heeh, ami menang loba tenang pokona mah sok. Gampang lah pokona mah engke mah geus menang mah tenang ku urang dibere. Jadi syaraat gitu. Selama kayak ngecakeun menggat-menggatkeun. Halo dok, belum saat mandi burit. Aduh, kumaha iya tuh duh, tinggal burit kieu can mandi. Aya budak, naon itunya? Bae. Kurang diheureyan ke. Anu apa sugan we atuh mah merek pokona mah. Oh bener, udah bener. Kata gede kado kalimat eta kena kurang kerjain. Oh no. Dasar budak goblok pasti buka iman baik minta katana tangkul kudu gede ek digawean kan ku aing lah. Iya nyaho ieu tempat dulu kurut batur ya dieu nya dulu laladug kieu lah kumaha engke carana pokona mah sugan we atuh tah dulu kurut ngerokan batur gitu tah aya tapakna dikerokan heueuh nya tuh saya batur ge lah siap cicing teu moal lupa dit Urut. aing mah Penting. maneh mah wis kurok ka jeun Atuh kajian mau aing. cicing tidak ada dupa rokok pun jadi bang contoh celok dia sugan wayah kieu mah tuh heueuh hangus di dieu tah ceng yuk dit mah mbah penunggu kadu sing kuring datang ka dieu tepi ra hayang hamdu hayang nomor bah keur lieur di imah loba nu nagih utang loba beas erep segala erep atuh mentah opat nomor atuh bah yak dipasangan ku urang jeung teuing urang mah bah Maksud naon datang ka dieu? naon eta ayahnya cicing ulah kieu mbah urang datang ka dieu teh heueuh keur bingung urang teh di imah loba hutang loba sagala atuh susuganan be mbah bisa nulungan ka urang heueuh da ayeuna kumaha deui batur ge keur usum ayeuna sagala cik atuh menta nomor urang mau opat angka bah Minta ka aing. Musrik. Erek mako pangeran.
Mana kitu ge. Kan ku aing sanggup nyimponan syaratna. Tilu syarat anu kudu dilaksanakeun ku ayeuna. Syarat kahiji, buka gudang garam beureum sabungkus. 2, kolor hidung. 3, log hayam kampung nu segi 4. Sanggup teu? Kudu bukti ayeuna. Aduh, aya 3 syaratnya Mbah. Anu kahiji teh nya menta gudang garam beureum sabungkusnya. Anu kadua menta kolor hidung. Anu katilu ayam kampung nu segi 4 nya. Ieu lain ieu 3 syarat dit. Duh, kumaha dit ieu? Pokona gengan saparo teh coklat. Bah, yo udah ekun dit. Cara banyak. Bah, teu sanggup urang mah kudu gudang garam beureum sabungkus mah. Ieu aya nage ieu rokok coklat bah. Yakin urang malen wadulan boro-boro ning jeung meuli rokok. Lieur. Anu kadua kolor kajeun aya mawa ieu urang kolor hidung ieu dipikeun ku urang bah. Ngan nu bingung mah ieu nu katilu bah. Ieu ditah neangan naon endog anu segi 4. Ah, urang mah teu sanggup bah kumaha atuh bah ieu bah. Cinta yang jam coklat sabung saparo gitu. Yang penting bisa wujud. Kenapa kalau kurit jen, yang penting bisa bukti ayeuna. Kajen, rokok jeung kolor mah kurit teu, yang penting mah aya. Ngan endog wayahna kudu bukti. Mun keukeuh hayang 4 angka mah. Kumaha tuh dit ieu? Aing mah bingung mana sasan pernah manggih atuh bah. Aing mah cimran lu deui pan heueuh urang ge. Iraha namuna ge. Lieur aing mah. Iya kan ada diganti kitu bah teh syaratna. Apa tadi geus ngomong manehna? Apa ada diganti ku aya bae. Rokok jeung kolor mah jeung pan urang ge geus ikhlas urang dibikeun. Heueuh, nah eta pan masalah rok. Ah, aing mah puyeng ieu. Kumaha tuh bah ieu bah? Ah, mudah-mudahan mah pokona diganti anu tadi anu katilu heueuh. Iya udah mau gulung aing aduh. Pokon itu si Nauk. Si Nauk ieu. Kok iya bang nomor mah? Ieu mah nomor. Ah, piraku ieu mah dit. Manyaremon nomor rokok tuh. Ieu mah rokok coklat. Jarum coklat. Makanya ieu ti luhur. Iya baru dah pedal. Benang diolok aing di gawean. Main dit. Harus ditaikkan cicing. Harus ditaikkan. Suruh bet nage geus bet 4.000 cicing. Mengiti isu kumaha teu menang-menang sok aneh. Aduh dit. Euy, HP panas euy. Kumaha yuk? geus kieu heula. Atuh ieu mah kali gedenan mah turun. Jendeng ge. Mesti tadi. Baru mana lah? Oh, baru mana lah? Ini tisu na lapen ah. Ayo mesti tadi ke sini. Ayo jenteuing lah. Isu ka panas geus apa ieu? Ah, urun lah. Bisa. Dah, kurang dia? Ah, Main biasa. Menang ke? Ti isuk tah lumayan. Tuh aing minta tuh. Atuh gampang keur main tapi HP-na panas gitu. Arek keur ditiiskeun heula tah. Oh, Heeh. Tes di mana di Mang Abot? nah aja aing ke Solo Batur sih ini. Oh, kalau tuh eta nitip HP-nya, urang kieu heula aya kieu. Jeung atuh. Dagoan. Anjing ieu. Geus bisa. Atuh heula yuk, coba heula. Si pedel main. Pena panas. Ku aing aja kan tiiskeun heula ku aing nya. Aing mangsa kali gedena turun HP ngala panas aing situ makin. HP si pedel teh pagar panas. Di sana ku aing. Ame tritis, aing hang lalajo. Banjir. Mangger naon, Mang? Pancen HP na panas mitis ku aing dikumbah. HP saya tak? Apa di dinya? Ding kala di banjur ku cai si. Pancen panas mitis. Lain kitu ieu, Mang. Kan kudu kumaha? Ya, ayo pancen panas. Abi teh banjir. Ayo di banjur si
aku cai lain panas gitu ya.